may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah dina dinten ieu urang tiasa tapangariung di dina naraga thalabul ilmi. Mudah-mudahan ku angkatna urang sadayana di bumi ka ieu majlis taklim sing dihampura dosa-dosa urang sadayana sareng dibukakeun pintu-pintu surgana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaajana syukuring nyuwunkeun dihapunten lahir sareng batin. Mudah-mudahan ibu-ibu tiasa ngabebaskeun kitu ibu-ibu teu kada disuruhkeun deui ku syukuring dibebaskeun. Urang doakeun ku sadayana anu tos pararumpur sareng teu dalarama khususon purana neng peraknya Pahri, Abang Pahri, mudah-mudahan didamangkeun deui. Rasa deui nu teu damang Umi Papat ya, Umi Papat ya, mudah-mudahan didamangkeun deui. Tah? Mantuna bisian ya. Mudah-mudahan didamangkeun deui. Urang doakeun ku barokati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka urang teraskeun hanca maos surat An-Nahl ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Inna Ibrahim kana walam yaku minal musyrikin. Walam yaku minal musyrikin. Syakiran li an'umihi jtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. wa atainahu fid
fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima sanyanya Nabi Ibrahim kana aya Nabi Ibrahim ummatan hiji abdi Allah qanitan lillahi anu tukang ibadah ka Allah hanifa tetap dina Islam walam yakum minal musyrikin jeung teu aya Nabi Ibrahim dina sawarena jama-jama musyrik syakiran tur syukuran kalawan taat li an umihi kana nikmat Allah istabahu parantos nyelir Allah ka Nabi Ibrahim wahadahu jeung maparin pituduh Allah ka Nabi Ibrahim ila siratim mustaqim kana agama Islam anu bener wa atainahu jeung geus maparinkeun aing ka Nabi Ibrahim di dunya hasanatan kanabian jeung pupujian anu alus wa innahu jeung sanyanya Nabi Ibrahim fil akhirati di akhirat laminaus sholihin eta tina sawarehna jama-jama soleh. Ibu-ibu rahimakumullah, ayat surat An-Nahl ayat 120 hingga 120 ieu nyarioskeun tentang ketaatan Nabi Ibrahim ya. Amin. Non sunat Nabi Ibrahim teh nyaeta non al ummatu qanitatu hiji abdi Allah anu kersa ibadah ka Allah, anu rajin ibadahna ka Allah, anu taat, anu patuh ya punya. Nah, ieu jeung Hanif ya. Hanif teh non lurus ya. Hade dina kaislamanana gitu ya. Sareng teu musyrik ka Allah, teu kersa ngaduakeun Allah ya. Teras ayat 120 hijina eta Nabi Ibrahim teh jami anu seueur syukurna. Syukur kana nikmat di Allah ya. Bagi seorang mukmin baik itu musibah maupun kita dalam keadaan bahagia itu selalu bersyukur. Upami musibah sabar ya tetap disyukuri. Misalnya ya anak kurang loba nu ditewakan cenah gitu ya. Alhamdulillah bisa non Bu. Nah urang mah teu bisa ngawarahna. Sugan we ku batur mah diwarah bisa gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah tetep we bersyukur orang teh ka
ka Allah ya. Nah, jadi ieu syukur kedah sering diucapkeun teras kedah sering dilakonannya punya. Cara ngucapkeunna sering maos alhamdulillah. Ngalakonanana urang senantiasa migawe kana kataatan sareng parentah di Allah. Ieu Nabi Ibrahim termasuk makhluk pilihan Allah ya. Kanggo ngemban risalah ya. Ngemban risalah makana setelah datangna Nabi Ibrahim dan selanjutnya Nabi Ibrahim teh sebagai panutan teladan umat muslim sedunia hingga diabadikan ku sholawat Ibrahim istilahna. Kumaha sholawat Ibrahim? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu mah soda tahiyatnya sampai Ibrahim. Jadi itu sholawat Ibrahim diabadikan dina sholat nya punya. Nah, saking ieu Nabi Ibrahim sareng Nabi Muhammad teh kedah janten panutan. Apa gelarna Nabi Ibrahim? Khalilullah ya. Nah, jadi Khalilullah ya Nabi Ibrahim Masya Allah ya punya tuang oge ayeuna mah tara kersa nyalina sok non sok manggil batur. Ja misalkan aya bahoyong tuang ya Bu ya anjeunna teh milarian rencang. Ayo urang tuang sareng abdi ya. Nah, itu ya. Jadi ya di rencangan ku batur gitu nya pilih teu acan tuang ya. Nah, itu sifat Nabi Ibrahim. Nah, kemudian kenging hidayah eta Nabi Ibrahim kenging hidayah nyebutnya karena namu semangat untuk mencari kebenaran nah itu tinggi. Nah, pas non Bu usia dini Nabi Ibrahim itu memiliki kecerdasan spiritual ya. Pada usia dini itu Nabi Ibrahim memiliki kecerdasan spiritual dengan memikirkan dirinya saha anu nyiptakeunana gitu nya, anu nyiptakeun abdi teh saha gitu ya. Ningali panon poe geuning piteulem panon poe teh itu kan kecerdasan spiritual Bu. Moal mungkin Tuhan itu bisa diteuleuh cenah gitu ya. Jadi itu kecerdasan spiritual. Nah, lainnya jual bulan di lupoek ibunya gelap gulita ya bulan sugan ieu cenanya Tuhan abdi teh eta geuningan pas beurang eueuh deui eta bulan ya. Ayeuna naon atunya saha atuh Tuhan kaula teh gitunya. Nah, nembe we didinya malaikat jol dipayuneun Nabi Ibrahim bahwa Tuhan anjeun teh Allah teu tiasa ditingali. Allah anu nyiptakeun ieu alam semesta, anu nyiptakeun panon poe, anu nyiptakeun bulan, anu nyiptakeun anjeun nembe we kitunya kuningangeun bahwa anu nyiptakeun teh Allah. Terus sifat teladan Nabi Ibrahim nu sanesana naon taat Bu ya. Taat sareng mau berkorban. Nah, kunaon Nabi Ibrahim mau mengorbankan Nabi Ismail karena kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah lebih besar daripada kepada anaknya.
gitu ya, daripada kepada anaknya, atau daripada dunia, lebih cinta akhirat daripada dunia ya. Nah, jadi itu adalah ketaatan Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa yang harus kita tauladani. Kemudian sabar jeung tabah, nyebunya sabar tina ujian, nyebunya ujian nanon bu eta keluarga na nyembah tapekong, bapakna tukang nyeun tapekong, namina azan teh, wahai ayah, kenapa engkau membuat patung itu tidak bisa bergerak dan tidak bisa memberimu makan? Kata siapa? Cek ayah nate ya, tidak bisa memberi makan. Ini patung bisa dijual, bisa memberi makan kamu, cenah ya. Akhirnya ditunjukkan ke Nabi Ibrahim, lihat ayah digugusur eta tapekong terus dihancurkan ya tapekong nate anu jieunnan ayah nate. Nah, akhirnya hancur tuh geuning bisa hancur ayah teu bisa walakaya cenah gitu ya. Itu memiliki kecerdasan spiritual tinggi ya Bu ya. Nah, ku ayah nate ditolak, geus Ibrahim mah diusir ayeuna Bu ya. Nah, ditolak ku ayah nate ulah cenah cicing di eta buminya. Kemudian sulit mendapatkan keturunan ya, itu ujian. Akhirnya nikah sareng Siti Hajar ya. Nah, baru setelah menikah poligami nyebunya, setelah poligami mah akhirnya alhamdulillah kengengnya eta saha Nabi Ismail. Kemudian setelah bertahun-tahun melahirkan Nabi Ismail, beliau diberi kabar ya ku malaikat bahwa Siti Sarah teh anu tos sepuh nyebunya yuswana bakal ngandung deui. Nah, bakal ngandung deui akhirna bungah eta Nabi Ibrahim. Tah harita masih sejaman jeung Nabi Lut, jeung Nabi Hud nyebunya. Nah, Nabi Soleh ya, itu sejaman. Ya, karena para nabi itu tugas nate di beda-beda negara ya, di beda-beda negara. Namun di urang membeureunana Nabi Ibrahim misalnya di Balandongan, Nabi Lut mah aya di kabupaten misalkan ya, urang mah aya di kota Sukabumi ieu Nabi Ibrahim misalkan ya. Di negara mana? Di negara Mesir ya, di negeri Syam ya. Kemudian di negeri mana deui? Nah, itu cerita teh masih satu zaman ya, sehingga Nabi Ibrahim termasuk tauladan urang dina kesabaranana, dina ketabahanana ya. Bahkan ketika dihukum oleh Raja Namrus ya Bu ya, kumaha urang ya, eta kan ceritana Nabi Ibrahim teh ngahancurkeun berhala-berhala ya nya nu bade pesta berhala teh ya. Nah, ayeuna dihancurkeun kecuali nu ageng, dipasihkeun kampak, dipasihan kampak eta berhala nu ageng. Nah, akhirna ditewak lah, terus terangan bahwa eta teh pasti perbuatan Nabi Ibrahim. Nah, akhirna ditaros kunaon Ibrahim, lain ku abdi tuh cenah ku tapekong nu pang ageungna. Nah, pira ku deui berhala nya anu bisa teh ngahancurkeun anu berhala nu sanesna pan tidak bisa bergerak. Nah, atuh ku anjeun ya, ari teu bisa walakaya mah make disembah ya, secara logika emang ka hati nya Bu ya. Memang ke hati eta kunaon make disembah, padahal teu bisa mere rezeki, padahal teu bisa nondu, teu bisa walakaya membuat solusi ya. Nah, akhirnya ditewak Nabi Ibrahim dan dibakar untuk dibunuh ya. Nah, dibakarna kumaha Bu? Selama 40 hari 40 malam. Ya lamun eta Nabi Ibrahim eueuh kawani nya punya mana teuing kumaha. Tapi eta Nabi Ibrahim Masya Allah
aya zikir gitu ke Allah ya, sehingga Allah teh memerintahkan wahai api engkau jadilah dingin ya, dingin Bu, akhirnya apinya tidak terasa panas ya. Itulah bagi orang-orang yang istiqomah dalam berdakwah ya. Jadi urang teh dakwah teh ulah sieun kunaon, ulah sieun di rogahala ku batur, lamun maot oge berarti syahid ya punya jihad dan syahid gitu ya. Nah, jadi itu Nabi Ibrahim ya. Kemudian beliau itu terus berdoa dan tidak pernah berputus asa, selalu santun kepada orang tuana walaupun eta azar ya Bu ya. Nami ayahna teh tidak mengakuinya, tapi tetap santun, sopan, santun ka indung bapakna ya Bu ya. Nah, walaupun dia itu menghancurkan berhala gitu ya. Kemudian semangat mencari kebenaran, rasionalitas benar, rasionalitas memakai logika ya. Ieu teh tapekong teh bisa ngomong, teu bisa nanaon ya, kunaon make disembah, itu rasionalitas ya benar gitu nya teu lawalakaya. Kemudian tanggung jawab dan konsistensi mengabdikan diri untuk dakwah ya, dakwah anjeunna terangna ilmu tauhid ya, itu kan ilmu tauhidnya Bu, cerdas spiritual. Nah, terus berdakwah ngajakan batur supaya ulah nyembah tapekong ya, walaupun dibeulem ku Raja Namrud ya. Nah, Raja Namrud tapi Rabu maotna kunon kulalat kureungit Bu masuk kana telingana, akhirna Raja Namrud dikapak ya, saking yeuna otakna ya terganggu, akhirnya dikapak ya, belah cenah kepala aing sirah aing ya cek Namrud teh nya. Nah, akhirnya dibelahnya pae. Nah, akhirnya Raja Namrud teh maotna kunaon kureungit teu pirhanya, itu ternyata tentara Allah yang paling kecil ya, maha kuasa Allah atas segala halnya punya, Masya Allah. Terus ayat 122 eta Nabi Ibrahim di dunia kenging kanikmatan pujian di antawis sadaya nu dongkap saparantosna, putrana soleh ya punya. Keturunan Nabi Ibrahim itu rata-rata soleh ya, rata-rata soleh. Kemudian di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang-orang soleh, kenging kedudukan anu tingginya di mata Allah. Nah, itulah contoh orang-orang yang konsisten dalam berdakwah membela agama Islam. Pasti di dunia oge kenging nanbu, kenging kebahagiaan, di akhiratnya juga mendapatkan kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Enggak orang awas sih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi jtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu bil akhirati laminas sholihin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat-ayat kurang pada sosial pada sing kaharian. Nah, 10 kaharian dina saayat. Jadi 10 ka
kahadean. Sareng mudah-mudahan anu parantos dihartos geunana ditafsir geunana sing janten hidayah ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka urang tutup wae kumaos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinina alladhi huwa ismatu umurana wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al lana al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al lana khairu umurana akhirah wa khairu amalana wa khatimah wa khairu ayyamana yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka 'aishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maradan ghairu musiin wa la farid. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairan najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal sawabi wa khairal hayati wa khairal mamat. Wasabbitna wasaqim mawazina wa aqim imanina warfa' darajatana wa taqabbal salatana waghfir lana wati'atana wa nas'aluka ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaimi wa ghafiratika wa salamata min kulli ithmin wa ghanimah min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma asina akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min rizqi dunya wa azabil akhirah. Allahumma qasim lana min khashyatik ma tahulu bi bainana wa baina ma'asyiatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu warisa minna waj'al sarana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu
250 Alhamdulillah 11 minggu ieu kengeng 1.250.000. Ieu kamu ka masjidnya. Hatur nuhun, syukran, jazakumullah.